Masya Allah. Ih, ti kiai mah teu percaya aja kamari kula salat asar ku husu nak kuat genep rakaat. Hei, lain husu tama jelema ngalamun loba teuing ngahutang Bang Emok. Lobanya pamajikan nu nyokot Bang Emoknya eta nu kitu pamajikan Polongo. Geus syukuran bae teteh. Nuhun Gusti ya Allah, abdi mah boga salaki hideung wios Gusti. Alhamdulillah jah hideung mah angel kabelok. Masya Allah, daju alhamdulillah cenah ngariung kamari ka Cibobos nyokot berkat mena ke-8 teu kanyahoan jah hideung ieu. Aya nu hideung di dia. Atuh kakak mah henteu teu hideung teunan, kurang putih doang. Pas. Heh, awak cager mah nyatu jeung jukut ngeunah. Ai kitu daun dangdut lain jukut eta. Jukut eta daun dangdut. Masya Allah, naon nu teu ngeunah. Dahar jeung sangrai uyah dipurulu ku daging atuh pelem. Naon salah kula ngomong. Tapi lamun urang awak gering, nyatu jeung paria pahit. Laju urang ge Pak ye boga pamajikan cerewet atuh syukuran bae. Nu penting kejo asa. Eta bener teh. Ih. Justru cokola mah pamajikan mending cerewet, ngeunaheun pamajikan cerewet mah. Beneran be. Ya Allah teu kudu meuli radio. Atuh tinggal nyetel bae. Bentukna jedek-jedek we unggul poe. Ngeunaheun teu kudu meuli radio. Nu kadua imah bararesi bae kotok ge moal daekeun. Jadi gebahan bae ieu. Cekotok urang ulin yuk ka imah eta keur muludan loba remeh doang na asana. Cekotok jadi teu hayang aing kemari di baledog pengkor ku saya eta jan. Mantak cirikeun lamun imahna eueuh tai kotokan cerewet dan boga imah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang keras ya kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Abi Kiai Haji Jamaluddin akan memberikan tausiah. Waktu segerta kehormatan, tafadhol bil hurmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun Alaihi wasallam. Man fariha bina farihna bihi. Sadaqallahul azim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat. Amin. Wa'lamu aidan wa akrimu maulida nabiyikum fa insyaallah min afdalil qurbat wa li ta'uda ilaikumul barakat. Al-Mukarramun, para sepuh, para kiai, para tuan-tuan guru, nusami halaladir di payunan urang sadaya, wilbus wabil khusus sepuh urang, guru urang, anu ti Cibunar, anu ti Cihara, sareng anu ti kampungna masing-masing, nu caket maupun anu ti tebih. Urang daroakeun sadaya guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, diparanjangkeun yuswa nu barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, urang doakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap dugi kanu luhur sing dijantenkeun ku Allah pejabat anu amanah. Amin. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan masyarakat Kampung Cibobos sabada ngayakeun peringatan Maulid Rasul sing dijantenkeun masyarakat anu ahli ibadah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Maulid ialah salah satu bulan anu henteu termasuk dimuliakeun ku Allah.
bulan anu dimuliakan ku Allah dina Al-Quran ngan aya opat. Hiji bulan Dzulqa'dah nu biasa disebut ku urang bulan Hapit. Nu kadua bulan Dzulhijjah nu biasa disebut ku urang bulan haji. Nu katilu bulan Muharram tahun baru Islam. Nu kaopat bulan Rajab. Rabiul Awal alias bulan Maulid mah henteu termasuk bulan nu dimuliakeun ku Allah. Tapi kunaon pohara amat jelema. Ulah aja boroning samalingping, sacihara, sarangkas bitung, sapandeglang, sabanten. Bahkan ketika datang bulan Maulid, jelema rata-rata sibuk umat Islam tanpa terkecuali itu sadunya. Di Yaman, di Maroko, pohara amat ya bulan Maulid. Sehingga para hadirin, bulan Maulid mah beda. Sehingga tukang ojek sampai kapegat rantena bulan Maulid. Padagang kotok laris bulan, warung sarimi jeung sardencis beak di bulan Maulud. Eta kula kamal tahun kamari ka Serang. Datang ka Serang aya toko endog boga Cina. Eta menitu tumpukan. Cekula, "Cik, ini banyak amat telur." "Hei, stok Pak Haji, banyak amat." "Hei, Pak Haji lupa, kan bentar lagi mulutan." Mulutan saya menyebut. "Emang kenapa, Cik?" Pak Haji pura-pura. "Saya juga tahu lah. Mulutan Nabi Muhammad." Kan itu Nabi Pak Haji. Atuh gitu kan. Lain Nabi dia iya. Ternyata ketika datang bulan Maulid, lain umat Islam baik. Ka Cina ada runtung. Cek Cina, "Ini telur Pak Haji, sehari saya habis 4 ton 5 ton. Saya oper sampai ujung sumur. Saya oper Malimping, Bayah sampai Pelabuhan Ratu." Pohara amat di bulan Maulid. Sehingga dulu pedagang cilok, dulu pedagang bakso. Ukula pernah ditanyaan, "Mang, eta mun dagang bakso kumaha?" "Bo, Bah Haji, mun bulan Maulid mah alhamdulillah pamajikan ge seuri bae." Ai gitu, dagang na pohara beak. Ya Allah, bahkan lamun bulan biasa mah 3 kilo cek si emas ge. Ai bulan Maulid mah sapoe kadang-kadang nyampe 6 kilo, kadang-kadang nyampe 5 kilo, 4 kilo. Masya Allah. Pohara tuh dulu pedagang cilok, batagor, dulu buah-buahan. Mun hayang gede mang ganjarana eta gratiskan. Bikon demi cinta ka Rasul, untuk Maulid Rasul aku gratiskan batagor dan jeruk sama mobil. Insya Allah lamun padagang bakso batagor ngagratiskeun jeung muludan engke mamang jaga asup ka surga jeung gurobag-gurobagna. Ngan lamun di surga mah geus ulah dagang bakso eueuh saos di ditu mah. Iya pohara amat di bulan Maulid gitu. Sehingga kori laris bulan Maulid, mubalek serak di bulan Maulid mah. Kakotok-kotok embungan ke bakakak. Kakotok-kotok ka ucing-ucing. Eta ucing Pak. Ih. Lelebaka kakot malih banget nak ieu. Ucing. Bahkan pohara amat aya naon kitu rahasiana di bulan Maulid. Ya Allah, ka santri-santri puasa pelet bulan Maulud. Ka dukun-dukun pamusrikan mandian keris, mandian golok, kokoloprakan bulan Maulud. Aya naon kitu rahasiana eta di bulan Maulid. Oh, ternyata aya hiji rahasia dilahirkeunana manusia anu mulya, dimulyakeun ku zat Allah nu maha mulya. Aya hiji manusia anu diagungkeun ku zat maha agung, nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah junjunan alam, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah orang iya rahasiana. Rasul diagungkeun ku Allah nu maha agung, dimuliakeun ku Allah anu maha mulya.
maka lamun andai kata jelema sakolong dunia ulah kakarak sama lingping sacihara sadunya manusia moal ngagungkeun Rasul, moal ngadenge ka Rasul, moal nurut ka Rasul, sadunya jelema teu nurut ka Rasul, maka moal luntur sagede kuman-kuman acan kamuliaan Rasulullah, sebab nu ngamulyakeun Kangjeng Rasul mah Allah lain jelema. Beda jeung urang dihormat keur jadi kiai, keur boga santri, masyarakat ipet wajar para hadirin. Terus urang keur jadi pejabat dihormati diiring-iring wajar, pan geus eureun mah jabatanana boro-boro diiring-iring. Tapi Kangjeng Rasul kadang-kadang jelema loba duit dihormat keur loba duitna, loba duit loba dulur eueuh duit malah labur. Pan kitu jelema kuari mah ciri kiamat cek Kangjeng Rasul. Ai dulur sorangan sapeujit rejeung peda miskin cuek bae api-api, ai dengdengan peda loba duitna dulur kula cenah eta. Iyalah jelema. Al hadirin wal hadirat. Maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diperingati ku urang poe ieu para hadirin anu alhamdulillah asana ieu mah doangna ieu samalingping mah ieu di dieu kahiji doangna ieu sacihara ieu, sabab ieu poe ieu aya nu ngomongkeun ieu bawokasan, aya nu kamari ulah dipasinikeun we tamah, nu penting muluduan benggeus teu bulan puasa los mun bisa mah unggal poe muludan mah itu bosen mah. Kunaon kitu ieu urang kudu muludan, nu mantak urang ieu kudu muludan, urang mah hirup rumasa loba dorakman. Mun doraka mah rada mending ka ieu, dorakman mah ti doraka kod bitu kan 7 kilo. Urang mah ieu hirup tiada hari tanpa dosa. Urang mah memeh ngaji nyieun dosa, eukeur ngaji balik ngaji nyieun, ndek ngaji nyieun dosa. Heuy ira ibadahna tas eta. Lamun andai kata jelema ka surga kudu ku amal perbuatanana, andai kata ieu jelema ka surga kudu ku amal perbuatanana, ulah aja boroning nu bodoh kiaina geus teu sanggup ka surga kudu ku amal perbuatan. Naon sababna? Naon undek diandelkeun ku model urang ka surga endek melalui puasa, puasa nu mana nu ngasupkeun ka surga, pan urang mangan pindah nyatu ti beurang ka peuting, pagawean mulur bejeng ngumean HP bener. Rabbana Karim nek make nu mana atuh, nek make ku puasa, puasa nu mana hadirin nu bakal ngasupkeun ka surga, sedangkan urang mah pagawean eta puasa mungkin kumat geus sarsir bae hate ama mah hayang tahu bulat beulikeun ku injuna baturna deui ceng tahu gepeng tahu penyon segala dibareuli laju cenah mama hayang anu bo sopan jauh tek-tek bengek segala eta dipabugaan kuat pinuh temuan nek make nu mana para hadirin ngan pindah doang eta urang barang dahar. Ulah kitu kiai jugan be cenah ye kami asup ka surgana ku salat ja kami belang-belang ge oso. Salat nu mana nu bakal ngasupkeun ka surga, pan urang mah usolli lalaki di masjid mun daek berjamaah, pan hate mah jalan-jalan. Ibu-ibu usolli di imah, hate mah jalan-jalan. Jawab sing jujur ku ibu jeung ku bapak. Bu, ibu memeh sholat moekeun pakaian menang 2 rakaat hujan, jawab nu jujur tuh si acan anu geus seuseureun teu puguh ya. Ingat ka sholat tak ingat ka pakaian. Palurah mana palurah? Nah, tadi ngobrol bae jeung gua, Pak mana palurah? Di belah mana palurah teh kadeuleuk. Lah ieu lurah dijanjian ku tamu, cek tamu kieu, Pak alhamdulillah contoh bisnis kita gul
Bapak nanti gohor jangan kemana-mana, sekitar jam 1 saya mau ke rumah, karena bisnis kita goal dan upah yang saya janjikan ke Bapak ialah 500 juta. Oponira eta lurah geus kitu salat aing menang 2 rakaat didit jawab brah, woi inget kana sholat tak inget kana upah. Aing barang di deul horeng RT nu mau mobil tamara ndek ngaturkeun SPPT urang mah geus acak-acakan eta salat. Allahu akbar, abayang kabeh. Inna sholati wa nusuki wa sarimi wa kopi, terus kemana-mana. Ibu keur sholat menang 2 rakaat tengah-tengah hujan, jawab inget ke pakaian, inget ke sholat, inget ke poe ranginang, inget ke sholat. Aing masa Allah mana anak kulu dan aing masa Allah ya Allah ya Allah. Mana-mana ngahutang ke tanah ya Allah ya Rabbi aing aju lagi nang ya Allah. Eta sholat nu kitu nu nek ditarima ku Allah. Atuh jang jauhan ulah kitu cenah kiai, ja kami mah di Cibobos mah loba kiai oponira sok pangajian cenah kami mah Masya Allah ngaji anu pengajian sadesa Cibobos full 1 minggu atuh pulna doang ya teuing nu ngaji nama jabenang ka itu pan pas ini bae teh nu ngaji ceuk nu saurang aing mah hayang beurang teu cocok aing mah penting mah tunduh pindahkeun ku kiai ka beurang. Ceuk seorang dari buka aing mah teu cocok beurang aing mah ka kebon. Tungtungna tangkorak saya teh beurang teu peuting. Aya di dieu nu kitu. Asana kabehan ieu. Ya Allah, para hadirin wal hadirat. Ulah kitu cenah kiai jaloba pangajian kami ge leuletikan cenah atuh belajar cenah. Insyaallah kami ge bisa leuletikan mah cenah khusyuk lah. Masya Allah, ih, kiai mah teu percaya aja kamari kula salat asar ku husu-husuna kuat 6 rakaat. Hei, lain husu tama jelema ngalamun loba teuing ngahutang Bang Emok. Lobanya pamajikan nu nyokot Bang Emoknya eta nu kitu pamajikan polongo, pamajikan goblok, pamajikan tolol, teu daek syukur ka pangeran. Ya, nu paling ngeunah jadi jelema syukur. Geus bener ayat Allah, yakin parentahan Rasul. Para hadirin, atuh ibu syukuran be nu aya. Nu penting awak jag-jag, awak sehat, imah teu kabocoran. Ya Allah, nuhun Gusti abdi mah ya Allah. Sakieu mah syukur ka salaki. Alhamdulillah salaki abdi pagaweanana tukang bas. Alhamdulillah salaki abdi pagaweanana ngabantu tukang bas jadi kenek. Gajina sapoe 100.000. Nuhun Gusti abdi menang jodoh salaki abdi gawe anu sakitu beratna tapi alhamdulillah abdi anak warida 18 bahkan kereuneuh deui. Nuhun Gusti boga salaki pagawean tukang bas bahkan pagawean ngahala eta cenah batang kaung kot hideung mirip jeung awakna. Teuing syukuran bae ka Gusti Allah boga salaki hideung teh. Nuhun Gusti abdi mah boga salaki hideung. Hidung-hidung ya abdi mah alhamdulillah boga salaki tibatan mah deuleu tatangga rang jarangga mah loba fitnah punten palurah eta rangda tos barobat jeung anakna balik jam 11 peuting heula dak di mana tarangda cenah padahal batul geus barobat geus syukuran bae teteh nuhun Gusti ya Allah abdi mah boga salaki hideung wios Gusti alhamdulillah jah hideung mah angel kabelok kamari bagi letak nanglek 3 cm teu kanyahoan jah hideung ieu. Masya Allah, daju alhamdulillah cenah ngariung kamari ka Cibobos nyokot berkat mena ke 8 teu kanyahoan jah hideung ieu. Bahkan ya Allah ya Rabbi eta salaki abdi kumaha mates maneh nyaho kulit hideung make baju beureum atuh doang cakang tangkil teh. Kumantes aya nu hideung di dia atuh kakak mah henteu teu hideung teunan kurang putih doang pas
laju ya salaki cenah salaki abdi hao nyaho kulit hidung dala cenah ya Allah make baju hidung make peci putih atuh doang teh cak-cak syukuran ka Allah ya Allah nu penting ibu awak cager ulah sok leuweuheun pan ieu jelema kuari mah rada tolol palinter mah palinter ngan baloloon nginjem duit ka Bang Emok jeung meuli HP astagfirullahaladzim hei dengekeun ku ibu remjadah doang ulah sieun teu nyatu urang sok leuweuheun nu penting awak cager jang naon loba duit ge ai di rumah sakit mah betul apa tidak mending kena urang awak cager alhamdulillah awak cager mah nyatu jeung jukut ngeunah ai kitu daun dangdut lain jukut eta jukut eta daun dangdut bener geus salaki di parapan ku daging na mangan dua keureut laja bedunga buadeg kayak bekis pe manehna pan pleh deui ai kitu eta daun kacang lain jukut tapi awak cager mah sehat para hadirin Masya Allah naon nu teu ngeunah dahar jeung sangrai uyah dipurulu ku daging atuh pelem naon salah kula ngomong tapi lamun urang awak gering nyatu jeung paria pahit bu enggas nu penting mah nuhun syukur ka salaki alhamdulillah Pak ieu mama mah boga salaki bapak bareto mah ieu mama embung ka bapak ai kuari mah embung ditinggalkeun ya Allah Pak alhamdulillah sakieu mah urang imah teu kabocoran atuh dahar teu bara main Masya Allah kudu kitu tak matak ibu kudu jadi istri pendingin ulah jadi istri bensin pan ieu mah potongan bensin kabeh pamajikan kieu mah salaki menang sakitu kalaka ieu mah duit sabaraha duit eta 100.000 woi kudu gablek polo mantak aing masa regsek ka Bapak Daria naon cenah teu gablek pikiran kolot-kolot tah eta nu kolot paling pusing teu cocok tah ngomongna bahasana kolot-kolot naon teteh ngora ya kumaneh ge peot moal besalak hayang kawin deui ngomongna bahasana kolot-kolot dala Pak hirup mah dala kudu mikir dala ih cek salakin atuh ka dala ku aing ge aing teu pecak teu naon dala tudang-dangem mah rumah tangga kadak 2 tahun motor 4 imah 2 tingkat jak kamari ge pangajian Masya Allah eta pangajian kamari deuleu emas sampai ge geulang 1,5 meter antingna sagede ban Vespa sampai ka bongkok kongkorongna ge 1,5 kilo aing mah tibalah papelik ubar ku kelong ti bapak aing eueuh ti kumaneh mah eueuh aing emang bareto ge teu boga tenan tak ka Bapak Dadia teu boga doang aing mah ieu dipelet ih ka mana-mana tah jelema aya di dia nu kitu eta atuh di sekep pamajikan kitu mah Pak kunaon kitu di dunia geus nyungsarakeun komo di akhirat anu kieu geus syukuran bae ka Gusti Allah boga salaki nu kitu syukuran bae laju urang ge Pak ieu boga pamajikan cerewet atuh syukuran bae nu penting kejo asa eta bener teh justru cokola mah pamajikan mending cerewet ngeunaheun pamajikan cerewet mah beneran be ya Allah teu kudu meuli radio atuh tinggal nyetel bae mun teu jedek we unggul poe ngeunaheun teu kudu meuli radio nu kadua imah bararesi bae kotok ge moal daekeun jadi gebahan bae ieu cekotok urang ulin yuk ka imah eta keur muludan loba remeh doang na asana cekotok jadi teu hayang aing kamari di baledog pengkor ku eta jan mantak cirikeun lamun imahna eueuh tai kotokan cerewet tan boga imah atuh coba bae eta ibu-ibu lalaki mah lamun moe pare aya kotok kadinya seh atuh enggeus jajal ibu-ibu nyanyakel pamaledognya sungut ngocoprak jul ge dasar dia kotok poloon dia dasar dia kotok ke dia aja baru kotok cek saucing dia mah teu gablek polo dasar teu sakola dia tuh di mana sekolah kotok buat tuh eta kotok jepret di baledog kuat pincang teh cokor kotok ingkluk orang eta kotok lempang bari ngomong
cekotok ieu dasar dia cibobos dia tetangga Lurah Mulyadi dia pelit cekotok eta tah dasar dia cekotok dia panen 20 karung aing milu nyatuan jam moal beak 3 kilo eta aing cekotok ka bina-bina dia cekotok aing lamun lain ti dia ti mana aing nyatuna cekotok aing mah gaji teu gablek sekolah ka pabrik aing sekolah aing maka ditu ka SD teu meunang gawe ka pabrik teu boga ijazah di mana jeung sekolah kotok ka bina-bina dia cekotok aing tibang paling ge sabaraha remeh boa sabaraha gabah boa dia teh cara muludan dikekeak aing dikepung ku dia waktu menang ampun ka RT minum ngepung cenah geura dia ku aing cekotok harek eta kotok dendam beres ngepel ibu-ibu beres di dapur kak hareup kotok culak gitu culak juruok bengisi modal cekotok woi nu boga imah keduk tai aing ya di dunia geus digawekeun ku kotok geus nu paling ngeunaheun mah syukur ka Allah subhanahu mantak dina poe ieu masyarakat Cibobos mungguh nama keur tasakur ka Allah moga-moga tasakurana ditampi besar kecil tidak menjadi masalah yang penting ada kemauan para hadirin sebab manusia can bisa syukur ka Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah lamun jalma teu daek syukuran ka papada engke ka Allah ge moal daek syukur anak teu daek syukur ka kolot ka Allah ge moal daek syukur pajabat teu daek syukur ka rakyat ka Allah ge moal daek syukur rakyat teu daek syukur ka pajabat atuh ge ka Allah ge moal daek syukur nu bodoh teu daek syukur ka nu pinter teu daek syukur ka nu bodoh da ka Allah ge moal daek syukur sabenerna mah urang teh saling memerlukan nu bodoh butuh nu pinter butuh nu bodoh eta nu bodoh kudu syukur aya nu pinter wasilah aya nu pinter urang bisa tatanya hukum agama tadina teh nyaho jadi nyaho gara-gara aya anu nu pinter ge kudu syukur aya nu bodoh ustad ieu lamun dia pinter kabeh ieu kula nyeramahan saha ieu pinter cenah eta pinter itu pinter pinter lurah pinter eta kiai nyeramahan saha kudu syukur eta kiai aya anu bodoh ieu mah kanu bodoh dasar dia bodoh dia mau kajepung batur bodoh ulah dicare kanan dirau dididik diilmuan pugudo gol cenah kiai hidayah taufik Allah nu gaduh nu penting urang ngajak leres euy leres kumaha cenah masyarakat teh dareugel masyarakat mah kumaha pimpinan ulah kuper-kuper tepugu dia nage gareblek deh sorobay haram jadah doang pi hewan jeung pi jengkelon punten Abah Haji kasepuhan anu ti Cibunar pribados kamari nembe uwi ti Kalimantan tos jarah ti Syekh Arsad Banjar Syekh Arsad Banjar guru Syekh Nawawi Tanara ulama besar Kalimantan ulama Banten nu ngaguru diantarana kadua ulama Kalimantan hiji Syekh Ahmad Khotib Sambas mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah nurunkeun ilmu ka Syekh Abdul Karim Tanara Syekh Abdul Karim Tanara mamangna Syekh Nawawi Thariqah Qadiriyah sabanten pencetusna Syekh Abdul Karim Tanara Syekh Abdul Karim boga keponakan Syekh Nawawi ya nu urang kuari bisa salat nyaho kana usolli nyaho kana rukun wudu nyaho kana sifat 20 ieu jasa Syekh Nawawi ulama Banten anu di Mekah makomna di Makla muga-muga urang bisa jarah ka Mekah kabehan ka Madinah amin Amin. hayang bisa jarah ka ditu Hayang.
hei hayang tuh turutan kula doana supaya kabehan kan nasibkeun rah tadi udah ngomong bae kumaha baji cenah geura ka ditu enggeus daftarna enggeus 2016 turutan Allahumma walna jual tanah temen tereh mah ibu-ibu kot Allahumma mata ke kiai ngomong dengekeun heulang di Kalimantan pala hadirin ya Allah kuring sampai ngecelakan Cipanon kunaon gitu Masya Allah salama di Martapura di Kalimantan Selatan kula teneule bikang nu teu make tiu ulah aja boroning make celana pendek nu teu make tiung ge kula teu nyaksian. Ya Allah, bahkan kaulah sholat Jum'ah di Masjid Agung Martapura itu menangadirikeun Syekh Arsad Banjar. Ya Allah, eta masjidna besar. Para hadirin kurang langkung anu sholat Jumat bangsa 7.000 jalmi. Eta abah kasepuhan rata-rata ngilu musabaat sampai beres Jum'ah sampai maca ilahilas tuli. Coba diurang. Ulah ding rakyatna ulah ding masyarakat ustadna malah labor dah yang geura nyatu ustadna teu nu mabur eta dalah Masya Allah sampai kuring ngecelakeun Cipanon eta masjid gaduh artos saldo diumumkeun meme salat Jumat abah salat jenazah heula kodoang di Mekah As-salatu ala amwatil muslimin yarhamukumullah eta pula ya Allah ieu masa di Mekah amat nu mantak salat janazah memeh salat Jumat lantaran lamun tos salat Jumat bisi ngaganggu musabaat sabab musabaat wiridan tos Jum'ah anu urang Cibobos tarilok teh heuh ngaku tilok itu urang jadah doang kula ge nanya kumaha tadi Cibobos mun Jumatan musabaat ngadohoran alhamdulillah cenah sok aya 4 baris horeng ngabarisna kaburi hiji-hiji gitu laku di pedilan masa orang saura ya Allah pala hadirin eta diumumkeun Masjid Jami Al Karomah Martapura saldo untuk bulan ini 5 miliar 23 juta eta mau masjid sampai boga mobil Alphard jeung ngajemput saha jeung ngajemput imam jeung ngajemput DKM jeung ngajemput nu adan tapi dalah diurang manehna nu nabebdu manehna nu adan manehna nu imam manehna nu ngepel masjid dona monar los ta ustad asana ulah ngomong hayang barokah masyarakat lamun ngedul berjamaah oal mau dibarokahkeun sanajan muludan tiap tahun ayo temjadah doang eta Kangjeng Nabi lamun teh mah hirup keneh Kangjengna cek Nabi disengseureikeun dia muludan tiap tahun cek Nabi aya salat teu pati beuh aya nyumbang emok raj sengserikan Nabi mudah-mudahan eta topik hidayah ya Allah ya Rabbal tak iya tujuanna syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bahkan urang teh atoh hiji urang syukur ka Allah alhamdulillah Allah geus nyiptakeun Kangjeng Nabi bahkan syukur kanu kadua alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng Masya Allah bu geblek-geblek ge tolol-tolol polongo-polongo urang mah umat Kangjeng Nabi Musa kuat cerita cek Nabi Musa andai kata kula ieu hirup sazaman ejeng Muhammad lamun dititamili ku Allah Subhanahu wa taala ditamili wahai Musa mending jadi nabi mending jadi umat Muhammad
maka kaulah mending milih jadi umat Muhammad sakede Nabi Musa hayang jadi umat Kangjeng Rasul kunaon ieu urang kabehan geus jadi umat Kangjeng Rasul kudarareg salat urang mah teu pati beuki ngaji teu pati daek teh hayu pengajian hayu cenah geura teh labek nyusul ka mana bae nyusulna nu ka kebon nu ka sawah nu ka mana meureun urang mah salat teu pati beuki ngaji teu pati daek maca Quran pan urang mah dadalek doga bener bener teu geus urang syukur nu kadua ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah Allah geus ngutus Kangjeng Nabi ka alam dunia nyandak risalah nyandak agama agamana nu dibawa ku Rasul hiji agama Islam naon ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul ngaran agama itu undang-undang Allah pelaturan-pelaturan Allah anu dicandak ku Kangjeng Nabi supaya umat tujuanana salamet dunia salamet hayang ieu urang dia kabehan salamet dunia akhirat atuh jacalalah geur ngomong nama hayang salamet hayang cilaka jatuh edan jawaban nama nu tilok salat hayang ka surga nu tilok ngaji ge hayang nu tukang nginjem bang emok hayang ka surga nu judi slot ge hayang geblek cager jelema makana bapak ibu jamaah sadaya syukur anu kahiji ka Gusti Allah Allah geus nyiptakeun Kangjeng Nabi syukur anu kadua ka Allah yen urang alhamdulillah dijadikan umat Kangjeng nya naon untung nak itu miliaran keuntungan pala hadirin eta Kangjeng ku poharanya pala hadirin eta Kangjeng Rasul Pak Bu ku poharana kieu di Mekah aya masjid ijabah itu caket Jumezah di Madinah aya masjid ijabah Rasul ngadoa mantak disebut masjid ijabah lantaran doa Rasul diijabah Rasul ngadoa tilu perkara pikeun umat anu dua ku Allah diijabah nu hiji deui henteu mana diantara anu diijabah ku Gusti Allah Rasul saking karunyana ka urang kanu darareug kumaha kitu ngadoa Kangjeng Rasul ya Allah cek Kangjeng Nabi moga-moga Gusti ulah mere siksaan ka umat abdi sehingga umat abdi maut sampai kalaparan geus urang mah moal aya jelema paeh kalaparan moal palurah sabaraha tahun jadi lurah di dieu pernah ngadengar ayatna paeh sampai teu nyatu gara-gara paehna sampai mana kalaparan ngadenge teu kitu aya teu aya teu aya lamun paeh teu nyatu mah aya atuh kabeh paeh mah teu nyatu teu paeh nyatu mah bobongkong ngaran euy kumaha cek Gusti Allah heuh Muhammad doa nu ieu ku aing diijabah tuh ieu Kangjeng Rasul ku pohara sabaraha taun ibu jeung bapak hirup di alam dunia ti kuari aya nu 60 tahun aya nu 70 tahun aya nu 80 tahun aya anu 50 tahun urang ngadaharan rizki hakikati Allah syariat doa Kangjeng Rasul lamun muludan andai kata masyarakat sakali muludan beak samiliar can ayana naonan ulah rasa aing pang-pangna hei can ayana naonan dalatu cenah dalatu nu satu dalatu cenah nu satu batur meureun main mah teu nyieun teu naon can ayana naonan atuh Kangjeng Rasul ngadoa Gusti ulah disiksa umat abdi ulah dibere cobaan ulah diturunkan ke umat abdi
sehingga umat abdi dugi sampai maut kalaparan moal umat Muhammad moal aya nu paeh kalaparan sebab naon geus didoakeun ku Rasul baheula bahkan ditanggung ieu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dijabah ku Allah. Bener be cek Gusti Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Cek Gusti Allah aing nu ngarizkian dararia anak incu dararia ge cek Allah aing nu ngarizkian. Ulah sa bingung-bingung, ulah sa pusing-pusing, urang mah nu penting makasab, urang dibere akal ku Allah. Akal teh hiji makhluk anu ditenden di manusia, pikeun ngabedakeun haram jeung halal, pikeun ngabedakeun bagus jeung bener, pikeun ngabedakeun bener jeung goreng, ieu melalui akal. Borosot be kaluar tina bool bebek, bool kotok endog. Cokot ulah. Cokot ulah. Cokot ge lamun kotok urang. Kotok batur mah ulah. Oh, maling deui bae. Dicokot ku urang, kotok-kotok urang, laju eta tina bool kotok teh endog langsung diceplok diuapkeun. Salah samual. Petek biak 7 centong. Kunaon eta dibedakeun ku apa? Barasot deui kaluar tina bool kotok keneh bae. Tai kotok lantung. Cokot ulah atuh neuk naon dicokot jahangit teh kotok lantung mah bari jeung najis kunaon bisa dibedakeun anak ku akal. Nah ieu tai kotok lantung mah jeung ngubaran nu kasurupan bae. Hei dengekeun santri nu laleutik yo dengekeun deui ku masyarakat. Lamun aya nu kasurupan ulah sok ditanyaan tolol. Ieu mah nu kasurupan ditanyaan. Aing neuk hiber. Atuh antepkeun bae ujang-jangan ieu. Hayu. Ieu mah kalau ditanyaan, ieu dia nu ti mana kitu nu ti mana? Ieu nu ti mana? Aing nu ti kamari cenah. Atuh eta kahayangna. Jurig ditanya dia. Nek naon dia ka dieu nek naon? Ai dia meninggal lempang. Atuh aing diganggu. Ai kitu aing keur kieu, aing cenah keur hees digihan horeng diang kasir. Mantak awas pemuda eta mun kieu ulah sok sembarangan. Nah sebab tempat jin mah dina liang. Eta di pinggir-pinggir mun aya liang-liang nu hade, eta sayang jin. Di imah urang ge Pak eta mun aya liang, sayang jin ulah loba omong. Ih, dalam sayang jin seserian. Loba jinan mentak kita, mentak cerewet. Eta bo kalau kau ngamuk, aing moal balik, lamun can diberi kopi. Waduh, jin ditanya. Lah jadi hayang kopi pahit, hayang kopi amis. Kopi pahit hade amis lebih bagus. Ih. Awah di aya ke torabika eta nu leuwih mantep jurig naon aing menyokanna torabika sagala teka arti dibere kopi ngamuk keneh bae geura lempang dia weh can puas mun can jeung rokok dibere rokok cengkeh bae nya aja murah nu bebek teu hayang aing cek jurig rokok cengkeh rokok bose mah rokok MK rokok dalil bau jarami cenah eta mah ih aing mah aneh jurig nyaho kana rokok macem-macem. Laju dia yang rokok naon mun bisa mas Samsu mun eueuh propos ge leuwih hade cenah jurig naon eta nyaho kana rokok terus ditanyaan atuh kahayangna mantak mun aya nu pasandingan dijampe teu neurak cokot teh kotok lantung sesegen kana irungna terus kana bibir pait atuh geus cager ieu kalah ditanyaan mantak lamun urang ulah eureun-eureun ngaji eta kieu lamun di leuweung mamang bisi nyasar kabelit orai bandeng ngaliwat ka nu heurit nu rungsit ulah sok kieu ieu kebiasaan urang Cibobos ya ki ulah ngaganggu nu aya di dieu anak incu neuk liwat incu jurig dia kitu ngaku sorangan mun sabat dugul orang incu jurig ieu lain kitu aya jampena mun urang nyasar di leuweung bejakeun ulah jampena ya ibadallah
a'inuni biquwwatin wansuruni binusratin, gitu. Atau ya rijalal ghaib, atau ya ibadallah a'inuni biquwwatin wansuruni binusratin. Moal pak, moal nyasar bakal dibimbing dah ku makhluk Allah, duka para malaikat Allah, duka para wali-wali Allah nu bakal engke nganterkeun urang ulah ham hem dong kolot baheula nu nyiram kalau mau parasani mau gunting leutik nek naon gunting leutik mending mau gobet cek mah jeung arit jeung arek balukang segala naon gunting leutik mah jauhan aneunan bener ih itu gitu kuduna. Hei bo nah geus ieu tasakur teh supaya kaharti Kangjeng Rasul ngadoakeun urang, ya Allah Gusti moga-moga umat abdi mah ulah sampai dipasihan ku Gusti sampai kalaparan. Moal Muhammad cek Allah, Masya Allah, sabab cek Allah dina Al-Quran, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, annal arda yarithuha ibadiyas salihun wallahu a'lamu bimuradih bidzalik. Saknya-nyana bumi disadiakeun ku Allah, dicawiskeun ku Allah, disediakan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah anu sok daek ngamal sok. Geus urang sing rajin ngamal soleh, da paeh ge kahayang mah mau amal sok. Nya bapana mau amal soleh, ibuna mau amal soleh, cek si soleh ari aing mau amal saha? Ya aing beak kabeh tina amal aing dibawaan kabeh. Ih, Bo, Pak. Iya Kangjeng Rasul ngadoana hiji ta doa Rasul dijabah ku Allah, anu kadua mah Kangjeng teu dijabah doana. Rasul ngadoa deui ka Allah, cek Kangjeng Rasul, Gusti muga-muga umat abdi sampai poe kiamat, sampai ka poe kiamat muga-muga Gusti ulah aya percekcokan antara umat. Tah cek Allah, Muhammad nu ieu mah moal bisa, nu ieu mah ku aing moal diijabah. Tak benar eta umat Rasul beda pendapat bae cekcok bae hayu bae terus. Masya Allah lantaran doa Rasul nu ieu mah teu diijabah ku Allah. Justru para hadirin urang tasakurna hiji daji umat Nabi Allah geus ngadamel Kangjeng Rasul, urang dijadikan umat Rasul keur syukuran kuari. Aing ngaran syukur naon? Supaya kaharti syukur, supaya cepet kaharti ku kolot ulah pabaliut teuing. Jang kolot mah kotakna blek hesek katimu bebari ke leungit. Bener jam sabaraha ya ibu-ibu geus teu kuat para ranas. Hayu Rodiah cenah gadak balik bae, ho cenah nginep balik. Aing teu kowan geura mungkut bareng ieu muka berkat. Terus kokobok segala dibuka beas di Sarimi. Terus teuing atuh berkat ini naon ge. Ade bae, mantu mah eta Abah Haji Cibunar eta. Abah Haji eta. Eta kakula pernah anu nanya. Rek nanya cenah Abah Haji Jamal kumaha? Ih cenah muludan kumaha cenah kuari mah nya cenah. Ai kitu kumaha teh kudu jatuh kumaha. Jak ieu bae kitu keur muludan mah. Lain cenah berkatna mah jaloba atah cenah kuari mah. Laju kumaha kitu eta? Oh, ai kitu nunduk ditanyakeun ku mamang kumaha? Lain cenah ieu utamaan mana? Ganjarana gedean mana? Nu atah jeung nu asak. Ganjaran mah gedean nu asak. Endek muji gan. Gedean nu asak, encan urang deuleu melah suluh. Encan ngangsongkeun seuneu. Encan ieu bobolokot ibu kumehong. Sakeclak kesang, pikeun muludan, jaga bakal jadi saksi di poe kiamat. Rabbana karim. Ih, aya gitu. Iya teh bakal jadi saksi, bakal jadi saksi. Salak bakal jadi saksi, bubuan bakal jadi saksi. Iya bakal jadi saksi.
terpercaya atuh paet ya lah kunaon bisi pajar bohong laju cenah utamaan kena asak ndek nguji utama mah laju kumaya atuh teu naon sodako mah aya nu bagusna nu mana kiai nu bagusna mah nya asak nya atah cek ulah leres teu Pak nu utama mah dua nya atah nya asak gitu atah hade asak hade nu leuwih utama nya atah nya asak jadi atuh kitu nu utama nama atuh atah heuk asak mangga be mantak eta di daerah Paros mah di Tubuk wari mulai loba warung menerima sarimi dan beras bekas muludan cenah atuh kumaha jeung ngegar ya atah bae ade bae kumaha ge geus teuing sedekah ieu nu penting urangna ari ikhlas amin amin mantak awas dina sagala bidang ulah make nafsu bisi ka dituna leutik ganjaranana nya geus dina sagala bidang ulah pake nafsu bisi leutik ganjarana ngan paksakeun ku urang ulah urang mampu api-api teu mampu ai di pentamuludan 200.000 teu mampu ari anak meuli HP 1,5 juta ka malingping langsung cash dibayar HP na ge HP Cina can diislamkeun heula encan HP Cina keneh pan alhamdulillah jelema kuali nu muludan bau di mana rame bener paling saeutik jelema atuh 1.000 paling saeutik jelema 2.000 atuh mauran be anak incu minantu kabeh dibawa saimah kuat menang 18 tabesek kuat didangdanan anak samping bapana beak samping indungna dibelitkeun samping batea la ilaha illallah masyaallah heuy eta di nukula budak laleutik cek ulah kamari panitia kerapat mulut kamari aya 400 budak laleutik ini lieur kumaha jeung panitia cenah Abah Haji enggak sulah kumaha budak laleutik ka ditu tuh bere duit 10.000 apohun saya tang mutu dijingkrakan ulah dibere berkat deuleu kajiri danangna pece kot geus kupluk teh delu gede ka hulu anakna minantuna iduna kabeh diturunkeun atuh hade bae leus teuing ngan ulah karena berkat punten mun ibu ngahadiran jeung bapak kana urun karena berkat darajat ibu di harapan Allah hanya sagede berkat nanaona kieu bae berkat mah menang syukur ti panitia alhamdulillah teu meunang cekek kunaon atuh ulah budak kabina-bina teu meunang ulah mamarahan eta mah lah berkat ieu benar heuy benar bari ngomong lah berarti bari mewek teu kabagean kumaha tadina kitu sia da urang mah eta mah galib ieu sedekah aya be tampi ku urang ti masyarakat teu aya urang ulah mamara geus syukur sakege alhamdulillah bener teu bahnya teu takur kabagean syukur teu kabagean ulah mama geus berkat ieu lain cenah kula mah kena leungit sendal daripada teu menang berkat mah cenah isin cenah teh menang ngarem ulah isin-isinnya eta panitia ge lain kudu sadia sadia ngan jelema Pak di kula bae ge di kula punten aya imah 54 rangdak 36 meni lieur teh hulu abdi aya kunaon eta lebah acara mauludan terakhir sadesa di lemur kula kot aya 3.000 leuwih cantik wow eta kamari panitia kot ngengsreng panitia cek ulah terus muludan mah can kumaha dibandingkeun jeung jasad Rasul hayah terus semangat kumaha ke urusan sengkleh kabehan gitu ke dia tapi alhamdulillah begitu sarumangat masyarakat Cibunar ge masyarakat ieu bae ge naon Cibobos jati babah heula atuh muludan tuh alhamdulillah bener lain menurun tapi mening iya Bu Pak nya geus hartina syukur naon supaya gerak ke harti ujung terakhir omongan kuring hartina syukur mah daek ibadah entos
naon eta do sungut ngomong alhamdulillahirabbil nuhun Gusti dipanjangkeun umur nyampe ke waktu zuhur muga-muga Gusti abdi diparinan taufik hidayah tiasa ngalaksanakeun salat zuhur sebab teu aya nu kuat ngalaksanakeun ibadah teu aya daya kanggo nyingkiran maksiat angin pitulung Gusti sok eta kitu teteh kamu masalah kena mau potongan pamajikan ge telok ieu yang lain trong dur biasanya orang Cibobos nuki marah ya naon eta dak dohor teu karasa tuh dohor deui ndak naon kitu dirarasa jadi babah lagi dohor mah aya ti kamari laju lain kacai kalaka langsung molor aduh Gusti weh wayana sabada mulu dan kudu aya paningkatan Masya Allah para hadirin coba eta urang wayana mun bisa bapak-bapak berjamaah 5 waktu mun bi bari aya di imah teu kama sami sawaktan sapoe sapeting 5 waktu mun bisa 5 waktu can bisa kiai 4 waktu can bisa kene kiai 3 waktu can bisa kene kiai 4 waktu can bisa kene kiai sawaktu atuh can bisa kene ngalaksanakeun berjamaah wayahna ulah sampai ninggalkeun salat kunaon ieu hujan langka kene atuh eta ulah nyalakeun deung-deungan keur penting kula tipanimbang di dieu tos aya hujan cep pribados Allah cenah Pak Haji bade mamarahan atuh iya gara-gara disarang cenah ku tukang tol nyalahkeun ka tukang tol pan keur dibangun tol panimbang ye atuh dulu cenah duang mending ada tukang sarang nage cenah ih jeung ulah eta mah syariat anu boga hujan mah Allah nu nurunkeun hujan Allah anu ngahalodokeun Gusti geus teuing halodog nu penting urang bisa nginum ngan kahayang mah ku Allah diturunkeun hujan. Nah ingat awas ulah waka geura nyalahkeun sasaha geura introspeksi diri masing-masing lantaran urang hirup lumasa loba dosa maka titik akhir zaman pala hadirin model kieu lamun kula nyaritakeun bab akhir zaman waduh Masya Allah di kula aya hiji wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon anu ditulis ku murid-murid Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon sampai terakhir ditulis ku Mama Sempur Mama Bakri orang Peleret Purwakarta diantarana nu pernah mondok di Purwakarta di Panyaungan almarhum Abah Haji Ghazali eta teh muridna Mama Sempur Mama Bakri bareng jeung Abah kula waktu di Sempurna tah diantarana aya wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon 8 wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon anu kukula poe ieu moal dibejakeun sabab kula loba keneh acara kelembur ieu aya 5 tempat kuring teh hiji di dieu terus kula ka Cigalimbang laju ka Jaro Ade teh sa Jaro Ade terus ka mana deui ta ka Cipunaga laju ka mana deui opat asana mah hiji di dieu geus da ulah kalau bener ieu boleh pikiran tangga kene Kisariman harap jadah doang hiji 2 3 4 geus ulah laladir ulah nu di ditu bae beungeut ieu beungeut cai ngomong naon beungeut ieu beungeut ieu deui ulah laladir ulah naon jaribet ka panitia kumaha kitu hadirin begitu kula maca kitab Asratus Sa'ah Al-Isaah li Asratis Sa'ah anu dikarang ku ulama mutaqaddimin eta aya keterangan ya Allah ya Rabbi dibuka cek abah kula mana kitab nulis di Mesir kemari menang kiriman aya ya Bah buka cek abah kula bab anu halaman sekian dibuka ku kula dihareupeun apa hadiah dibaca ku abah kula menang 5 menit tutupkan
eta bakula ceurik gagaukan Pak gula cicing baik itu kumaha gitu Pak ieu mah geus tembong kabeh keterangan kadang deui dunia digulung ku Allah salametkeun anak jeung pamajikan sia gampang nyalametkeun batur didik awak sorangan jeung pamajikan jeung anak tah baca ku sia dibuka ku kula ceurik kula ge teu kaharti aing teu bisa maca mending ceurik itu kena aing lah cek ka kula kunaon dia ceurik teu kaharti kitu mending ceurik nama sarua ieu lieur kula maca kitab Rabbana karim pala hadiri iyalah geus Pak Bu lamun ieu kuari ningali situasi zaman teh lamun urang eueuh muludan eueuh teu inget Kangjeng Rasul waduh ieu dunia kaburu digubrakeun ku Allah ngan alhamdulillah aya kene jelema nu daekeun muludan nyumbang sasiereun sabanyaran moga-moga amaliyah bapak ibu jadi saksi di kiamat pangharana digusur ku Allah ka surga digupai jaga ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi eta Kangjeng bala hadipat asruk-asrukan ka neraka terus cek malaikat Malik penjaga neraka jungjunan ulah salira nu turun cek malaikat Malik penjaga neraka malaikat ai pura nurukeun hujan malaikat naon nurukeun hujan hah Israel mah nyambut nyawa rodiah nurukeun hujan cenah Israel aneh mah kurang dia Jibril nah eta anu nurunkeun hujan mere riz ya Allah para hadirin malaikat penjaga surga saha ngaranna Ridwan ari anu nakon di alam kubur hayang salamet tina pertakonan mungkar nakir muludan hayang salamet tina pertakonan mungkar nakir kudu daek ngayakeun muludan ngan ulah sok siling ngomongkeun kadieu ngariung dibere besek deuleu aing mah besek di aing mah cenah parcel si eta mah eta ngomongkeun polongo nu kitu naon eta kekituan urang nguji kadinya bae moal aya tungtungan bapak pajuh mah sanajan jerona sarimi jerona iya paladere nu di dahar ku urang atuh bedana di luar doang ieu mah jeruk ieu mah melon eta mah salak datang bek ka jero beuteng naon ngaranna atuh ja eta comot teh kunaon ku dia eta tai supaya rada dewasa saeutik ulah bab berkat bae tiba heula terus heuy jawaban mungkar nakir cek malaikat Malik ulah anjeun Kangjeng anu turun ka neraka kumaha cek Rasulullah wahai Malik anjeun moal kenal ka umat kaula sebab umat kaula loba nu doraka bisi geus ngahiji jadi kerak neraka cek Rasulullah Rabbana karim hakara kumaha aya parcel nyieun 700 parcel can aya naonan aya puji ka dinya Masya Allah ngan urang mah iya sakamampu urang sataker kebak hayang sodakoh ngayakeun muludan mudah-mudahan iya jadi ciri urang teh peduli cinta ka Kangjeng Rasul amin akhirna Rasul turun pintu neraka 7 surga 8 pintu neraka nu 7 di ubek ku Rasulullah singkap-singkapkeun barang di deleu bener budak Cibobos doang jeung Nabi dia budak mana Cibobos ai budak Cibobos ai kitu kumaha tadi ulah loba omong Rasul geura angkat teu wawa panas ieu ai dia cenah sok salat ai Islam atuh Islam sok salat kakabeungan loba omong Rasul ngan Idul Fitri dong Idul Adha pernah puasa nganti lu poe doang laju pernah nyumbang muludan pernah
nah Rasul 50.000 nyumbang maulud tapi nyokot berkat kena belas kalebatan garong taman gitu. Tapi ku mana iman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman. Nah lebat dia ya moal langgeng manusia di neraka jahanam nu boga keimanan ka Allah sanajan sagede bakatul hib. Nah geus ieu urang teh anu kadua maulid tujuanna pikeun mempertebal keimanan ka Allah. Mudah-mudahan wasilah muludan urang jaga di aku ku Nabi, digupai ku Nabi, dihijikeun jeung indung bapak urang di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna, leres hidayah taufik ti Allah, lepat kebutuhan al-fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.